Pak. Rek kieu wae hirup teh. Tiba heula can robah-robah. Kieu terus. Pak, dangukeun heula. Ieu teh salaras nama sae keur urang. Urang teh sama ieu kirang, Pak. Kurang kumaha bapak kayak gitu teh, kurang kumaha. Gaji geus dibikeun, penghasilan kabeh geus dibikeun. Ayeuna malah nganjuk deui ngahutang deui. Marobah ieu teh. Pak, pasihan waktu satu, Pak. Bapak tong ngerasa segala tong egois. Tong ngerasa segala geus nyukupan. Des, Loba, Cici, Pak. urus sabudak, urus saya nama. Urang geus lieur. Ya kan, Ieu bisa. udah rek dikumahakeun, Pak. Ibu, kuring kuciwa ka ibu. Pak. Beresan kabeh hutang. Itu gara kalaka ini gara teh. Karena kita tanggung jawabnya. Lain bereskan masalah kalaka ini dengarkan pemajikan jeung anak. Sabar, jangan sabar. Jangan sini jangan ke bumi. Mas, Ya Tera. Mama. Kali-kali Abi mah juga gorengan. Kunaon Bu Imas, aya naon ieu teh? Duh, Mang. Ini abi mah teu nyangki. Eta bapakna tega ngangkuntunkeun abi sareng bararudak. Tepat sangkaan, salah paham ya teh Mang. Pada abi teu wartos. Nambut artos kanu ngabangun kontrakan teh. Nah maksudna mah sae namun lepat geuningan. Tak ayeuna Bu Imas, ieu aya dawuhan Gusti, kula biasa niatkeun Bu Imas. Abdi diaosnya dina hiji Petrus pasal 3 ayat 1 dugikeun ka 4 kieu unggalna. Ari aranjeun istri-istri kudu ngesto ka salaki. Malak mandar lamun salaki tacan percaya ka Gusti, bisa kabawa percaya. Ari aranjeun ngesto mah teu kudu diajak-ajak deui. Da geus katarik ku kasujudan aranjeun. Tembong geulis teh ulah ngan ku dangdanan lahir bae. Saperti upamana ku model buuk, ku emas-emasan, ku papakean, lemes budi, titih rintih, lemah lembut, eta kagelisan sajati. Anu moal luntur ku umur, tur kagelisan nu eta anu dipandang utama ku Allah teh. Kitu dawuhan Gusti Dimas. Hatur nuhun, Mang. Teu maot abdi lepat. Panginten teu lanjut teh ngaraos dihargaan ku abdi. Mudah-mudahan kapayun abdi tiasa ngarobah diri. Janten langkung ajri ka pangeran. Hatur nuhun, Mang. Terus diemut kan.